kelompok 3 P5. Abdi Delvia Putri Ainisa. Abdi Naisha Walena Najib. Abdi alias Isis Handayani. Abdi Aliaida Maharani. Bade mintonkeun drama sesi ngobrol sareng sepuh rasa sama atau kababaturan. Wilujeng nyakseni. Mama, pun teteh. Abi tanya apa tuh? Sak bagiannya. Apa ya? Mam, laksana abinya, abi dinten ayeuna bade itu bade PTS cinggilan sarkeun. Mama didakteun cinggilan sarkeun. Ami, ampun, mah. Cinggilan ageng. Punya mah aman. Aya di bekal nanti. Ya, bakalnya ada pedalan. Atur nuhun nya mah kan jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadeng ya? Punya mah. Iya, es teh manis nih enak pisan, seger deh. Asli dah, sedang pisan nih mahnya, jaba murahnya. Itu si Kiran karek datang. Kiran mah karek datang mana? Iya, tapi abi teh anak-anak nyurap, kakirain di. Padahal arunan permeser ieu Kiran ieu enak pisan. Nya jadi murah, ini seger deui. Di mana meserna? Itu di kantin. Abi hoyong di bakalan baraha ayeuna dekati si mama orang masuk asli cenah naon mana mah gede wae Kiran jajanan atuh Kiran ayo teteh teteh di mana dari kampung dari meserna iya nu kieu aya kan teh nya titip kan mereka saha aya di bade siap Kiran bakalan atuh terus seriusnya. Ya si Kiran mah telat wae, ieu mah dasar Kiran waktu Kiran. Abi teh tebih pisan subuh ka dieu mah Kiran ari beri jauh teh. Atuh pun teh. Terus isin aya adik kelas ya. Nu nya ya.